borosot be kaluar tina bool kotok endog cokot ulah hei cokot ulah lamun kotok urang haram jadah doang atuh ulah kotok batur maling deui bae borosot kaluar tina bool kotok meni medok alebatan coklat aja cokot ulah pak cokot ulah bu naon sababna nya hangit nya najis nya bau tai kotok lantung kusaha bisa dibedakeun anak ku akal janu edan ke moal beukieun ngakan tai kotok mah berarti lain teu boga akal aya akal nama ngan konslet jelema nyaho kana wajibna salat salat teh wajib parentan Allah tapi teu daekeun keur konslet akalna jelema nyaho judol teh dosa bala hadirin tapi jojong bae judol jojong bae judi jojong bae maling aya akal nama ngan keur konslet ialah akal wa akmaluhu bil ilmi ari sampurnana akal ku ilmu matak jelema tilok ngaji moal sampurna akalna kahartin teh kula ngomong ditotogeun ku aing teu kaharti mah sakieu jelas na ieu ngomong aya pamuda boga wudu laju neuk salat nyakel tumung ke bubak kemamat pok kitu jempok kumaha eta batal tah henteu wuduna atuh henteu lesa adamian lain bangsa Adam sato tama cek Siti Hawa atuh kakabanu ka dieu ih siapa takut cek Nabi Adam tah mantak lamun aya lalaki nganjang ka awewe atuh tiba heulana ge kitu Nabi Adam nyamperkeun ka Siti Hawa ulah bikang nu nyamperkeun ka lalaki ai baheula mah eta kotok sieun ka careuh ai kuari mah careuh jeung kotok musyawarah di parapatan dibawa karuyuk karet waduh aing dibonceng masya Allah ngaran careuh ngabonceng kotok aduh sasoleh-solehna careuh mantak mun bisa mah ieu parawan bo anak ibu geus lah mas kawin udah sok keur delaga mun bisa mah sholawat bae sholawat akur pemuda kayangna dari mah teu gablek duit ieu mana keur mahal ya kuari emas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bin nikah wa nahana 'anil fahishati was sifah. Ashhadu an la ilaha illallahul fattah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi huwa likulli amrin miftah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bid-dini was-salah wa ala alihi wa sahbihi man iqtada bihu muhtada wa nalal falah salatan wa salaman daimaini mutalazimain madaratil layali wal ayyamu was-sabah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun
man nakaha lillah wa angkaha lillah istahaqqa wilayatallah. Wa qala al ulama fawaidun nikahi ghaddul basari tahsinu farjin wa raja naslin durri tasfiyatul kada taqwiyatuh alal ibadati kada istirahatuh. Ngenaon teh atuh nyaho ya kanu ngeunahan jang teu mah sanajan teu bisaeun ge doang eta bae nu adzan subuh teu ngeunaheun adzan isuk-isuk jelema durder daksa teh nu adzan subuh cenah teu ngeunaheun batur mah teu ngeunaheun ge adzan tangkorakna mah teu ka masjid-masjid acan aya di dieu nu kitu atuh di endrin kunaon doang nu nonton bola bae eta nu ngaributkeun pan eta nu nonton jeung pemain mah biasa bae komo eta nu nontonan nu pincang maaf lain ngahinakeun begitu disepak kudu nomor 10 teu asup eta nu kekejetan pangheulana nu pincang ka bodoh dia bodoh jadi batur setengah modar hayang ngasupkeun bola atuh jajal we kakakuna nu nyepak nu teu boga cokor aduh. Sadaqallahul azim al-mukarramun para alimil ulama wal asatidil kiram para kiai para sepuh saumumna kiai nu haladir wengi ieu wabil khusus sepuh urang guru urang abah anu ti dukuh ku kaula sangat dipika hormat tur dimulyakeun al-mukarram Kiai Haji Ajat ku kaula dipika hormat qori urang anu nembe pisan macakeun ayat suci Al-Qur'an ku kaula dipika hormat pejabat pemerintah satempat bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran ku kaula dipika hormat teristimewa sahibul bait anu ngajadikeun cukang lantaran ririungan urang di dieu saya teh nu hajat ngaranna karah Bapak Junaidi beserta keluarga ku kaula dipika hormat moga-moga ieu hajatna diberkahkeun enjing bade akad nikah lian enjing bade akad nikah moga-moga mulus rahayu lancar salamet sabada nikah moga-moga ieu panganten sing rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah panjang jodona dugi ke akhirat ulah ngomong kieu panjang jodona cenah sampai ke aki-aki jeung nini-nini ai barang sampai ke aki-aki buka incu 70 pipisahan pan geblek eta nya geus eta panjang jodona sampai ke akhir amin ya rabbal jamaah sadayana lamun nu disebut walimatul arus eta kudu ba'dal akdi ya akad nantos can ya tajan ari ayeuna mah can disebut walimatul arus karake walimatul tasakur rek pertikahan tapi ari ngaji mah teu nanaon kitu ari ngaji mah teu jadi masalah ai sedekah mah teu jadi masalah neuk iirah ge nya tah ieu geus kula ge ieu lamun ngomongkeun walimatul arus sebetulna kudu ba'dal akdi ngan ari ngaji mah atuh eueuh jorena ngaji ieu ngan moga-moga ieu pangajian kaula dina peuting ieu moga-moga sing aya dina taufik hidayahna Allah sabab lamun eueuh taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala seluruh makhluk moal bisa kukumaha ulah aja boroning sagede urang nu bodoh malaikat be ku Gusti Allah teu dikersakeun nyaho mah henteu makana bapak ibu jamaah sadaya
Ia pertikahan teh minas syariatil qadimah, lain tijak syariat Kangjeng Nabi urang bae lain, tapi ti ditu ti baheula ti pertama bapak moyang urang sareng nenek moyang urang nyatana Nabi Adam sareng ibunda Sayyidatuna Hawa geus aya pertikahan. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala ngadamal Kangjeng Nabiullah Adam. Nabi Adam diciptakan cek saware kaul matina 60 warna cai, 60 warna tanah. Para hadirin, begitu diciptakan ditiup ruh ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, Kangjeng Nabiullah Adam diberean akal, diberean nafsu. Mantak nafsu teu bisa dipikeun, nafsu teu bisa dipaehan, bisa ge ditundukeun, sabab nafsu mah pribumi. Moal bisa nafsu mah kurang dipikeun, bisa ge ditundukeun atawa dibangbaluhan. Diberelah akal ku Allah subhanahu wa ta'ala. Naon ari ngaran akal? Ngaran akal menurut lugoh ya cek santri, menurut bahasa maknana al-man'u, hartina nyegah, eta akal cek menurut bahasa. Contoh urang teh aya di ditu aya jurang, pala hadirin hadirat urang lempang kadinya, ulah diteruskeun, dicegah ku saha? Ku akal, da eta mah picilakaeun. Ieu mah doraka, ieu mah menang, ieu mah teu meunang. Urang tengah laksanakan anu doraka, dicegah usaha ku akal. Ngaran akal menurut lugoh hartina al-man'u. Ari menurut syara nurun rabbaniyun alladzi yufarriqu bainal halal wal haram. Ngaran akal itu nurun rabbaniyun, bangsa cahaya anu bangsa kapangeranan, anu bisa misahkeun antara halal jeung haram. Eta akal. Borosot bek kaluar tina bool kotok endog. Cokot ulah. Hei, cokot ulah. Lamun kotok urang haram jadah doang. Atuh ulah kotok batur maling deui bae. Lamun kotok cokot. Lamun kotok urang ai kotok batur batu ulah. Nah sebabna lain boga urang kusaha dilarang nata urang teh bisa embung nyokot ku akal. Malah hadirin borosot kaluar tina bool kotok meni medok alebatan coklat aja cokot ulah pak, cokot ulah bu. Naon sababna? Nya hangit, nya najis, nya bau tai kotok lantung. Kusaha bisa dibedakeun anak? Ku akal. Janu edan ge moal beukieun ngakan tai kotok mah. Berarti lain teu boga akal, aya akal nama ngan konslet. Jelema nyaho kana wajibna salat, salat teh wajib parentan Allah, tapi teu daekeun keur konslet akalna. Jelema nyaho judol teh dosa. Bala hadirin, tapi jojong bae judol, jojong bae judi, jojong bae maling, aya akal nama ngan keur konslet. Ialah akal. Wa akmaluhu bil ilmi, ari sampurnana akal ku ilmu. Matak jelema telo kaji moal sampurna akalna. Kartin teh kula ngomong. Ditotogeun ku aing teh kartin mah. Sakieu jelasna ieu ngomong. Wa akmaluhu bil ilmi, sampurnana akal itu ku ilmu. Matak jelema telo kaji moal sampurna akalna. Man la yuhibbul ilma fala khaira fihi, cek Imam Syafi'i. Jelema anu teu cinta kana ilmu agama fala khaira fihi, dina awakna moal aya kabagusan. Bener eta cek sorangan lain cek hukum. Nah iya dah kiai bisa bae ca tetangga kami itu cenah tilok ngaji jahirupna bener, lain bener kabeneran. Atuh beda bener jeung kabeneran mah. Nah iyalah dibere akal, dibere nafsu.
makana para hadirin eta keimanan makhluk Allah dibagi. Aya anu imana wala yazidu wala yanqusu makhluk Allah teh, aya anu imana teh teu nambahan teu ngurangan, stabil imana. Iman saeta imana para malaikat Gusti Allah stabil keimananna. Aya deui makhluk Allah teh para hadirin sadayana anu imana wa yazidu walayan kusu tiap poe terus bertambah can pernah berkurang. Imana saha? Imana para utusan-utusan Allah, para rasul-rasul Allah. Makana malaikat jeung para nabi jeung para rasul mulyaan keneh para rasul para anbiya. Mata urang sok hadorot wa ila hadarati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Nu mata unggul malaikat mah wajar stabil imanana teh stabil sabab eueuh nafsuan. Tapi manusia aya nafsuan aya akalan, ketika nafsuna dibang baluhan ku akal nurun rabbaniun dibang baluhan ku ilmu, maka derajatna bisa leuwih luhur tibatan malaikat Allah. Tuh contohna para anbiya wal mursalin. Nah iyalah akal jelema nyaho teu puasa eta doraka kunaon si eta papajuh bae ti beurang bulan puasa keur konslet akal. Nah kartos kumaha atuh sangkan ulah konslet tadi supaya urang-urang ulah konslet. Nah iyalah wa akmaluhu bil ilmi, sampurnana akal supaya ulah konslet iyalah kudu daek ngararaji ku ilmu. Kartos aya deui makhluk Allah teh eueuh akalan aya nafsuan sato. Eta sato mah pan aya nafsuan eueuh akalan. Coba eta kotok borojol beh ti jubur indungna endog dicing leuleuman megar ai geus gede ditumpakan di bae indungna ku saha eta ku anakna tuh eta sato eta aya nafsuan eueuh akalan tuh mantak urang teh ya mun boga wudu nyakel tumbung kebo ulah atas deui mudahan kitu henteu jorok teu naon muntah maka jelema kakarak eta jorok atuh kana kebo mah tumbung kebo piraku coba cenah aing menta eta kebo naon eta naon di eta harese mah tumbung kebo ulah gararati. Aya pamuda boga wudu laju neuk salat nyakel tumbung kebo bubak kemamat pok kitu jempok kumaha eta batal tante wuduna atuh henteu lesa adamian lain bangsa Adam sato tama ngan wajib ngalawudu wajib lain ngalawudu punten wajib dikumbah leungeunna sabab aya najis gitu ya. Begitu Nabi Allah Adam diciptakan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala pala hadirin bu Nabi Adam begitu diciptakan ditiup ruh ku Allah gagah kasep Nabi Allah Adam. Waduh cek Gusti Allah kepada malaikat wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jun tilok digunakan di nubatun mah Jun kakarak deui doang. Nah, jat mentak rada perhatikeun eta ceng ya ji. Beda ya bu nya anggeus bae telak tak keluarkan atuh sakieu mah meujeun halah gitu sawara kulanya jeung haji ajat mah wanita arung kula sumpah teuing nya ieu mah laga macaseh jeung mehna lain deui beda pan eta tukang kori jeung beluk ka
kencang kencangan belum aya eluk ngenahan kori wancang nu beluk mau au buh anggus we 2 kilo kadenge sawarananya. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala ngandika kepada malaikat Allah, cek malaikat gue malaikat aing usjudu li Adam. Tuh coba mulia pan manusia mah sujud dari akan Nabi Adam sujud fasajadu malaikat kabeh sararuj lain sujud dongko doang naon ngaranna doang sholat lain tapi sujudna sujud hormat murukungkung kieu. Tah sabab lamun sujud kepada manusia haram deui sujud kabeh illa iblis aya nu teu daek sujud iblis cek Allah iblis kunaon dia teh sujud malaikat ge sujud le malaikat jeung kula heulaan kula ibadahna ge heulaan kula ka Gusti eta horeng iblis ka ibadah ka Gusti Allah 80.000 tahun ai kuari cenah kula tidak dol Adam anyar kene bari diciptakeun tina taneuh ai kula tina seuneu taneuh jeung seuneu kuatan mana ai cek Allah dia kalah kadeu ka ditu atuh ulah neuleuh kadeu ka ditu nablis cek Allah pan ieu dia makhluk aing atuh kudu nurut moal cenah Gusti kula mah teu cek iblis moal mau sujud ka Adam mah budak kamari bari diciptakeun tina taneuh ieu kula mah tiba baheula iblis teu daek nurut ka Gusti Allah aba wastakbara wa kana minal kafirin diusir ku Allah matak cenah ke nu matak iblis diusir ti surga sabab iblis embu ngaku kana kasalahanna nu matak Nabiullah Adam ditarima tobatna sabab ngaku kana kasalahanana tuh pan mulia manusia mah mantak jelema anu mengakui karena kesalahan bakal mulia iya diurang kabeh ge berikut Haji Jamaluddin iya urang lolobana takabur rasa aing be urang mah coba iya curug sakali-kali tunjukkeun kana beungeut sorangan kunaon ka balik ti dieu coba di awak kula doang bayawak ya hirup dia papaju be nginum nyatu be mesmeu dia di alam dunia atuh coba dia ibadah teu beuki dia salat belang bentong Jumatan kadang-kadang coba dia kudu ngaraksa tah kudu daek mengakui tah pala diri ja urang mah rumah sajelma loba doraka mantak eta Nabiullah Adam tuh mengakui karena dosana diterima ku Allah tobatna Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna lanakunanna minal khasirin diakui tah dosana ku Nabi Adam diterima ku Allah subhanahu wa ta'ala tobat Nabi Adam tah ieu mengakui ieu makana Masya Allah cek Gusti Allah woi malaikat sujud ngahormat tah ieu malaikat pan gagah ibadahna tilok eureun ka Allah bari can pernah maksiat ku Allah dibere babadean cek Allah dibere piring malaikat naon ieu atuh duka Gusti abdi mata terang atuh amat malaikat moal nyangun kana piring tilok nyatu ieu cara budak dia cilukut pan orang dia makanan nyatu isugi-isugi sengkakan lontong 8 can nyatu be ngomongna pan eta kejo jeung buras dulur misan jadi kula masuk aneh ka nu jelema baheula deui eta ketan ieu teh ngaranna tapai ketan dicocol jeung ranginang nu beus jeung nu garing dihijikeun eta ketan atuh pan eta ketan teh ketan ranginang ketan atuh ranginang pan ketan laju aik eta nang tapai ketan atuh ketan teh kene nu itu amis bari boos atuh nu ieu mah asin bari garing dicocol pan atuh pan jeruk makan jeruk eta pan urang di urang mah kitu aja-aja eta di ditu di Mekah nu umroh urang Indonesia roti segede bitis
segede delongeun beak tilu atau jam salapan ngomong can nyatu bae model eta beker ngupat ya bulan Sapar beak kupat beak lepet tilu ih ngomong candar heh eta lepet jeung kejo pan anak tere dulur patere-tere eta urang mah ngomong can nyatu bae dasar urang mah ieu beuteng kejo ngomong can nyatu bae can nyatu ai urang ditu mah pak gandum lain sangu roti mantak cenah ge aruz yurisun nuas ari kejo mah ngawaris nundutan katakan ge jelema geus dahar cenah seger di mana jah yang molor lamun geus beuteung sebeuh dua alternatif nu kaluar naik ka luhur kana mata peuyeul lumpat kana sungut wah lumpat ka handap atuh modal ngaranna kan gitu cek Gusti Allah oi malaikat naon ieu ditanyakan piring terang cenah Gusti dam jawab naon ieu piring Gusti tuh sagedena malaikat tadi kersakeun maka Allah teu bisa ngajawab waduh dibere deui malaikat naon ieu sendok terang Gusti dibere sendok terang cenah Gusti waduh kan malaikat nanti nyen kopi teu cara urang raju ngucek bae coba cenah ka pamajikan tengah poe yang jengkeun kopi makanya kopi na panah kapal api bae atau kupu-kupu di dieu mah nya oplet heeh oplet kopina eueuh cenah ka teh ulah sok loba ngomong eta salaki hewaeun mun ngomong eueuh geus ramohong tara seduh kunaon kitu asal hideung bae kapan dia ngarambang kopi Lampung gitu mah pamer tetangga atuh kumaha lamun cenah dia mau kahayang di kunaon dibalikeun ambuan da paleungeun meuli tanto kunaon tuh bener teh Bu atuh nya tuh nya naon ieu eta malaikat sendok teterangan Bu malaikat kana sendok cek Allah dam naon ieu sendok tuh dut naon eta malaikat teterang Gusti dam pejus Gusti hepan malaikat tilok majus atau tilok barangakan dia mun urang malaju bae pan fuak kadang-kadang etanya keur panganten anyar mah neuk muak kuat ditahan ku izin bulek kuat ka kamar mandi heula punten ka kamar paling hayang muak burbot kamar mandi waduh neuk muak hareupeun salaki izin baheula mah aing kuari geus boga anak 8 incu 4 hei eta ibu-ibu muak hareupeun salaki los breng dut ceos dem cek anak-anak mak teu boga ka izin pan diburi emak aya bapak lah bapak dia ieu jaleun jelema cenah ai kitu mah joreg salaki teteh jadi baheula mah kitu neuk muak izin ih ai kuari mah nya dam naon eta puak cenah Gusti pat naon eta malaikat terang Gusti jawab dam fuak leutik Gusti nya cek Nabi Adam gitu ternyata sagede malaikat teu dikersakeun ku Gusti Allah mah atuh eueuh nah begitu hadirin wal hadirat Nabi Adam teh lempang di surga jalan-jalan sorangan bae batura cek Allah dap keselnya cek Gusti Allah aing nek jeung batur anjeun disarekeun deui Kangjeng Nabi Allah Adam didamel tina tulang punggung rusuk tulang rusuk paling kiri Nabi Allah Adam didamel tina tulang punggung paling kiri Nabi Adam nyatana ibunda Sayyidatuna Hawa nah geus ibu-ibu mah dijieuna tina tu geus tulang mah tilok lempeng rata-rata barareng nah geus Pak nah nya heuy geus lamun ngalambengkeun tulang ulah sakaligus bisi potong lalaunan bae gitu model ieu lah ibu-ibu nyayur asem asin teuing ulah laju dibabad ku kakak coba Pak Hasan sayur asem menang mama barang kumaha Pak beuh atuh ieu hasilna sedeng gulana atuh sedeng
asin aku mah lain nanya ari meuli uyah kamari ti warung mana, ti warung barat ti warung timur, ti warung barat cenah Pak engke mah ulah ka warung timur bae asin teuing warung barat nah. Berarti sayur asem asin ibu-ibu kitu kasinggung marah moal ih bapak dia aku bisaan jajal kakak kunaon hahaok bae Pak gerasaan aya dasaan asin oh kabeguk dia uyah taleho ieu kumaha cek pemajikan tinggal madog ge loba teh ngomong ambuhan da padeungeun becus santok tuh pan tungtung nak ndek nyatu bebas ya nya bener geus awas mantap eta kedeung ke urang bahas supaya ieu rumah tangga teh urang teh naon ngaranna harmonis gitu rada rapi gitu. Nah iya begitu didamel Nabiullah Adam eta begitu didamel Siti Hawa dipasihan ruh ditiup ruh ku Allah Nabi Adam diudangkeun deui begitu udang manggi awewe meuni geulis ya Allah cek Nabi Adam geulis amat ya neng ari neng saha abdi Hawa ari kakak saha atuh kula Adam oh pan aya syahwat aya nafsu aya akal cek Nabi Adam neng ka dieu cek Siti Hawa atuh kakak banu ka dieu ih siapa takut cek Nabi Adam tah mantak lamun aya lalaki nganjang ka awewe atuh tiba heulana ge kitu Nabi Adam nyamperkeun ka Siti Hawa ulah bikang nu nyamperkeun ka lalaki ai baheula mah eta kotok sieun ka careuh ai kuari mah careuh jeung kotok musyawarah di parapatan dibawa karuyuk karet waduh aing dibonceng Masya Allah ngaran careuh ngabonceng kotok aduh sasoleh-solehna careuh waduh geus mawa kotok kok makan urehe aduh mun teu geus pasti mun teu dikenyot susuna mah eta naudzubillahi min waduh dibawa ka itu ji piknik ka ditu ka Karang Bolong berangkat mena isuk balik asar ari karangna ditunda ai bolongna dibawa ka imah naudzubillahi min cendol di kalapan gundal gendol eueuh mapaan ieu ku ari jelema ieu di akhir zaman nu zina geus teu ngarasa zina nu maling geus teu ngarasa doraka nu nganyeri batur geus teu dianggap doraka. Masya Allah mantap munasabah di akhir zaman ku angfusakum wa ahlikum naro cukup selamatkan awak pribadi selamatkan anak pamajikan keluarga urang Masya Allah terus ya jajan beres karena jam sebarang gitu kumana sok api-apianan beji padahal mata di kudu mana ngomong nggak sakedeung mah imam mentang-mentang jeung tatangga duitan teh sok uji-ujian bae atuh kudu mah ngadongeng heula haji pan tapi hayang istirahat heula ngopi heula tadi karak rokok beak 2 batang teh nek ka 3 batang laju bae nu ngaji laju eureun wajar nu ngaji mah eungap di meureun heula terus cek Siti Hawa atuh ka dieu ka diteangkeun ku Nabi Adam hendak dirangkul jabogoy Nabi Adam wanala Adam condong Nabiullah Adam ka Siti Hawa hendak dirangkul cek malaikat stop anan cenah malaikat temenang kudu kumaha kudu kawin kudu nikah nah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah kudu kawin Adam nikah Nabiullah Adam jeung Siti Hawa di surga mas kawina maca sholawat kakang jeng Nabi Muhammad ya dam sholawatna baca iya saha Gusti ngaran Muhammad eta teh dzurriyyah turunan anjeun keneh bae ngan seluruh makhluk Allah asal tina nur Muhammad anjeun ge asalna mah tina tetesan Muhammad Masya Allah hadirin maca sholawat Nabi Allah Adam baca dam ta sholawat 500 kali satu napas Nabiullah Adam teu kuat dengan kuat 300 kali 200 kali di hutang
mantak lamun aya emas kawin nu diutang aya turunan heubeul ti Nabi Adam eta tuh mantak mun bisa mah ieu parawan bo anak ibu geus lah emas kawin ulah sok keur delaga mun bisa mah sholawat bae sholawat akur pemuda kayangna dari mah teu gablek duit ieu mana keur mahal ya kuari emas 2.300.000 cenah kita emas matang ke make bae mun anu kawin dengan mas kawin 100 gram koet minyak seungit pakai gram Pak atuh emasnya mahal sagram 2.300.000 10 gram geus 23 juta untung aing laku rada belah ditu ya bener untung kumaha gaji eta untung mendingan lah kita rada belah dia aja ya coba mun kuari tuh emas nararaek mata ke atuh John Junaidi nya emas John emas naik atuh berapa kiainya teu naik-naik nya ieu mah atuh ih ai kumaha gitu ai tolol biasa 5 juta jangan 2 juta pamajikan 1 ieu ieu santri Ki Ajat ku pohara ieu ai bisaan ya bener ya Allah Gusti Nabi Masya Allah akhirnya nikah begitu nikah para hadirin Nabiullah Adam jeung Siti Hawa guys mau diceritakan ya lojor teuing lamun diceritakan mah iya mah kieu bae tah ieu nikah teh parentahan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala setiap dadamelan Allah setiap parentahan Allah eta ngandung rahasia para hadirin wal hadirat makana ketika orang rek ngalaksanakan pertikahan kudu nama kieu ya kudu nama ya Haji Hajat ya ya orang Cilukut ya kudu nama kabehan sopan gelang sarangkas memeh nikah eta kudu ieulan dan ngaranna belajar nyaho heula kana nikah kuliah heulan 3 bulan be naon artina nikah cek lugoh naon artina nikah cek syara tah kudu nyaho sebenarnya mah eta kudu nama kitu sabaraha rukun nikah sabaraha kewajiban salaki ka pamajikan aya sabaraha di antarana kewajiban kanu jadi salaki ti pamajikan tuh naon ari ngaran tolak kabagi sabaraha aya tolak sore aya tolak kinaya aya bain sugro aya bain kubro aya khulu aya li'an aya zihar pan urang teh nyaho ketika derbe kajadian kakara kiai nu turun tuh kudu nama setik-setik sabab supaya nyaho ieu kewajiban salaki naon kanu jadi pamajikan kewajiban pamajikan nu kasalaki sabaraha minimalna tah makana pantes Kangjeng Nabiullah Daud alaihi salam ngadoa ka Allah kieu doa Nabi Daud Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin ya Allah Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti 4 perkara abdi nyuhunkeun ka Gusti diraksa tinu 4 jadi Nabi Daud meminta ka Allah Gusti abdi nyuhunkeun 4 perkara hayang diraksa tinu 4 perkara mana nu pertama pamentan Nabiullah Daud Allahumma inni as'aluka arba'atan wa ammal liwati as'aluka falisanan dzakira nu kahiji Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti ieu lisan abdi supaya beus dipake eling ka Gusti Allah supaya teureun-eureun nyebutkeun lapan Allah mata ke wayahna sapoe sabeuting ulah kurang eta urang nyebut Allah jeung Rasul sholawat ngaranna geus supaya geura kaharti ja eta sholawat na zikirna aya nyebut Allah na aya nyebut Kangjeng Nabi na puguh geus kolot ge maula bating wiridan lalelol geus nu gampang bae salawat padengekeun teu nyang hadap kiblat diganjar teu boga wudu diganjar keur ngalamun diganjar ngeunaheun maca salawat mah geus ibu ge salawat bae ulah lojor-lojor teh wiridan arapal henteu geus salawat bae tuh salawat mah coba di dunia di senter ku cahaya Rasul
Di akhirat bakal dipapa ku Rasulullah, disapatan ku Nabi. Mantap eta jelema nu maot boga amal soleh, bari tukang rajin maca salawat ka Rasulullah, endek maot teh atoh. Endek maot eta teu sieun. Endek maot eta rindu kepada kematian, sebab endek papanggih jeung kakasih. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri a'yuna, hadzal jamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Eta teh budak sok aya nanti eta lah iji deh ngaranna teh ngaranna terawis tah ulah emak bae geus kolot lah teteh sakali-kali atuh ulah ulah meunang keprok-keprokna doang tah eta salawatna perhatikeun. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri a'yuna, hadzal jamalul mustafa anwaruhu lahat lana 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 lana. Ya nafsu awak-awakan anu geus berbuat amal bagus, anu merindukan papanggih jeung kakasih. Hei mata anu geus berbuat kabungahan, hei mata anu bakal narima kabungahan. Masya Allah Rabbana Karim, atoh bunga mata, hate bunga, mata bunga, nurek maut boga amal soleh. Sabab naon? Endek papanggih jeung kakasih jeung kabogo. Saha hadal jamalul mustafa, iyalah junjunan alam, habibana wa nabiyana Muhammad. Atuh jangan endek kapanggih jeung kabogo ieu. Mata jelema tilok daek mulu dan blon. Jelema tukang cinta ka Rasul, maca sholawat narada daekan, ngaji narada daekan, maca sholawat narada beuki, dipapa maot aku kangjeng Rasul. Hayang dipapa ku Nabi lamun maot. Salawat lobakeun. Poe Jumaah ulah sok mabur setengah 12. Ai lain imam majurig, sareng jadah doang. Berangkat kunaon ka jam 10 kunaon? Jam 10 ge leutik keneh ganjaranana. Mun hayang gede berangkat jam 6. Nah si bapak ngecicing jatah teh masalah Jumat telok. Salah kita teh tita kunaon. Lamun jelema dengekeun berangkat jam 6 ka jam 7 berarti berangkatnya setengah 7 tati imah. Dengekeun heula. Cenah teu kaburu nyarap teu kaburu modal cenah. Ampun ieu masyarakat Cilukut. Uyuhan ki ajat boga murid-murid ieu lintu awakna. Ih. Mulai stres. Bah, ngahiung ki mah geus lapar doang. Kode ieu mah jam sabaraha ya, Jun? Jun? Jam sabaraha tadi naik? 9:30 nya. 9:30 lewat tadi naik. Ih, gawe naon. Geus diparanaskeun Jun eta na. Jun. Heuy, kejo geus dipanaskeun. Nya. Hes, atuh bos anu tanggung jawab ya mun hes nya. Awas ya Bu ya, Pak. Nya. Hiji falisanan dzakira. Cek Nabi Daud Gusti abdi nyuhunkeun supaya lisan teh eling ka Allah, zikir ka Allah, mengingat ka Gusti Allah. Trong 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 tolol 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 cilukut tolol cilukut tolol cilukut tolol. Tong trong nah pan gitu. Geblek 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 cilukut geblek cilukut geblek cilukut geblek cilukut geblek ciluk. Masya Allah kumaha eta lisan jelema anu tukang nu beus bae ku zikir eling ka Allah. Alhamdulillahi rabbil
tuh kitu bantuan gunanya. Nuhun Gusti, abdi dibere umur anu panjang, datang dari umur abdi ka waktu zuhur, muga-muga abdi bere topek hidayah Gusti supaya bisa ngalaksanakeun salat zuhur. Teu aya pitulung Gusti mah abdi moal bisa ngalaksanakeun salat zuhur. Pernah gitu boro potongan banget kieu mah kabeh terang dur bedohor naon eta dohor teu karasa dohor nek naon ku teh dirasa-rasa jak kamari ge dohor mah aya bae pikewal apa urang mah kitu termasuk ieu Haji Jamaluddin ngomong rumasa iya karena berjamaah kula ku ngedul kadang dohor kula berjamaah kadang asar henteu asar berjamaah kadang-kadang maghrib henteu maghrib berjamaah isya berjamaah kadang-kadang subuhan henteu nah cenah kiai ge sok berangan atuh aing ge jelema tolol guru masa oh komo eta nya geus acara balik cenah jam 3 pan kagok eta ih bu pak heuy taya palisanan dakiro Masya Allah tek be mati lampu pes be. Mati lampu ih tolol engke heula mah ulah langsung inna lil eta innalillahi teh deung-deungeun tah innalillahi lain jampe paeh bae setiap perkara anu nyusakeun ka awak urang musibah ngaranna akhirnya orang kercangki ya pas bedi mati lampu orang rumpa-rampa teu ripuh teu eta musibah seperti perkara nu nyeun susah ka urang musibah ieu kula keur ngaji mingguan Abah Haji Sukardi lebah abah kula tah nyurahkeun tafsir Munir lebah ayat ieu idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi cek abah kula lain jampe paeh bae cenah eta setiap perkara yang susah eta ngaranna musibah gitu mati lampu pos be inna hurung deui alhamdulillah osok gitu jang jauhan pos be PLN goblok dia boloan tolol dia PLN dicarekanan naon urusanana buah-buah mah batur keur naon katimpa ieu naon kabelna garduna oh nyarekanan PLN barang hurung deui brai be tah lain alhamdulillah tah geus kunaon mati lampu inna hurung deui alhamdulillah kakak keur kembung be beuteung roh aing masyaallah aing nyulilit ti beuteung ceos tut pret ceos muak alhamdulillah kempes beuteung urang nembak kana indung batur hangit musibah inna kakak ngeunah batur setengah modar baca ada pejus teu hangit meureun alapatan keong teu damang benar heuy tuh maju bae pan urang mah nya cek pamajikanna teh cek salakina aing pamajikan muak hangit hangit amat ti puak juri tuh salakina kurang endang ngomong lah puak juri kumaha cek pamajikan ai puak juri itu kaambuk ku congor bagong cenah tah kudu mah ulah kitu ceos be muak ai cek salakina seungit amat angin talatah kumaha cek pamajikan puguh kula ngirimkeun nan karasanya puguh bau aing juri gitu jam sabaraya lain gitu cerita nak nyurah tafsir ama ceng di nyurah tafsir Abah Haji Sukardi gak setiap perkara nunyian urang susah ngaranna naon cenah musi eta aya nu nanya urang dia nu nanyana nu sok ngaji ka kula mau dibejakeun jelema nama moal todok daerah dia doang lain urang dia daerah dia maksudnya masih kecamatan Cileles bumaha eta cek mena kieu bah mama enon ceng cek ama kula rek naros cenah ieu tadi setiap cek mama cenah setiap perkara anu nyieun balangsak nu nyieun susah eta musibah ha ari teu boga duit cenah musibah ta lain cek ama kula biang musibah jajal teu boga duit ka nyoto kiweng bae ceulik ai
kumaha gitu. Nah jadi orang kudu boga duit, kudu ih gerak kakak kunaon meuli bensin kapom ikhlas udah diduruk ku tukang pom bensin ulah ge ieu urang ya dangdangan teu meunang ge kudu boga dunia mah keur di dunia teu meunang ge resepna meuneung keneh boga pelak jengjeng 2000 hektar atau 2000 batang jeung kebon karet 2 hektar tapi sholat berjamaah tilok tinggalin manehna mah ngaji saminggu 3 kali tilok tinggalin berjamaah tilok tinggalin daripada boga pelak karet 15 batang jengjeng 10 teu kaburu sholat teu kaburu ngaji nu eta nu tendah ge itu mantak iya urang dunia mah teu na iya duit di kantong ulah di hate geus di kantong mah aya fakir miskin bere aya yatim atuh kurang terutama indungna nu masih ngora bere teuing kumaha tuh ulah anakna bae kunaon ja indungna ge butuh nyatu butuh jajan mantap karunyaan yatim sekali-kali dong jeung indungna akur bapak-bapak ibu-ibu ih tololnya laju goreng sangkaan bae paneta ka urang atunya tuh bu pak nya geus dunia mah tenden di kantong duit mah urang apa lain ya diajat haji aja tepan aina kantong 50.000 atau 20.000 ai dina hate 1 miliar tuh urang ayo coba bu datang ke imam kiai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari mana pak saya dari Jakarta pak haji kesini silaturahmi kedua saya punya tujuan saya pengen laku tanah saya pinggir jalan berapa semeternya 4 juta itu ada berapa meter ada 1000 meter 4 miliar nanti kalau gul pak kiai 0,5 miliar kan eta kiai ngawirin kom aja ya Allah masa 0,5 miliarnya yang lamun mobil diganti deh ku anjir iya nu ieu laku sakean tuh dunyana ya dina hate ayeuna kantong mah ngan 30.000 jol benu minta sumbangan assalamualaikum kumaha ieu masjid urang geus ke minggu hareup nah kantongna ya ngan 20.000 aya dina hate 1 miliar atuh awa teu kaluarkeun mantak kan duit mah kantongan ulah ditenen di hate doang cujun ya nya jujun ini ngaranna encun atau ditenen di luar mah nama duitna di kantong engke kula balik mah kantong bere atuhnya lamun di hate mah moal dibikin-bikin aja haram jadah doang tuh bu pak taye nya terus ya guys muga-muga ya urang termasuk manusia anu eling bae ka Gusti Allah hartina eling teh lain eling aya salat teu beuki ngaji teu lain eling kitu mah edan begitu eling mah ketika datang waktu salat hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah tah nu keur macul eureun maculna kudu keur kebon eureun di kebonna nu keur ngaji eureun ngajina nu keur di kantor eureun di kantorna eling heula kana parentah Gusti falisanan dzakira terus eta jelema ngalaudu nyokot cai wudu ganjarana gede anu tadina neuleuhan bikang nu lain mahram ku ngalaudu mah eta dosa leutik marur mantak kejajat eta maaf ji abi mah ieu nya ji ya punten Abi Sukardi mah keur ieu lah jangan kula mah sok dawa mudu hampura lain sosoreun mantap kula sok kadang-kadang mun acara teh aya ibu bae salaman op cek panitia kiai buka wudu kieu bae kula temen salaman nya jeung nini mah gitu mantap kula buka wudu cek kula kieu barang di hareup aya rombongan bikang parawan meni loba pak kiai kumaha rek salaman teuing tah tenanan gitu kan lah da loba cai di hareup gitu kan itu kunaon nah cenah palah pilih atuh ibu deui teh boga rasaan nya geus kolot teh atuh nya
gitu itu di eta mah itu di haja mah hayang eta iya tuh tenanan kunaon gitu gitu nya gitu atau beda pan aya ngahaja aya teh dihaja doang jelema nah mobil bus pan eta mobil bus lain mobil papakolot keur endah mah eta nasib gek urang dieu digegereun parawan buuk panjang bari sareungit seok bebelok pan kot nyedek ka urang aya 3 jam los dia nyedek ngai ditandean kunaon doraka atuh henteu ja salah belokan tah mah neng tok gitu salah mobil teman salah orang atuh henteu teh doraka teh naon kajar kikir urang gat atuh kieu pan atuh urang ge kieu deui disedak aya nagen aing 3 jam ge kitu kan moga-moga bae jalan belok terus gitu atuh kunaon doraka atuh teh nyaho lebah di nyana jalan mobil papakolot ih nanak turutan gitu nak PS gitu naik elep gitu meureun deui lah aing nangan rada belokan bae dikoet supirna pir lamun loba belokan tung teken saeutik jan atau tulang aja tah mah lain deui terus palisanan takira hiji cek Nabi Daud kaula mah hayang termasuk manusia anu selalu eling ka Gusti hartosna selalu eling karena kewajiban parentah Gusti Allah. Nu kadua abdi nyuhunkeun ka Gusti wa qalban khashi'a wa qalban syakira abdi nyuhunkeun ka Gusti ieu hate teh sing bisa syukur ka Gusti kunaon hate lain anggota badan sabab hate mah jenderalna seluruh anggota badan al qalbu rasul jawarih hate eta jenderalna seluruh anggota badan pan eta urang lempang kumaha cek hate cokot ku dia tuh tuar cau si anu kumaha cek hate bener nah mata Gusti jadikeunlah hate abdi anu pandai bersyukur ka Gusti Allah sabab lamun geus hate bisa syukur otomatis anggota badan mah pasti ja anak buahna ieu aya jenderal aya anana ngaranna kopral mah kumaha jenderal aya anak buah mah kumaha pimpinan leres gitu nah ieu cek hate syukur ka Gusti Allah aya syukur naon hartina syukur syukur mah intina sebagai ka harti daek ibadah eta syukur gitu ja urang teh dijieun ku Gusti Allah diciptakeun titah ibadah titah bakti ka Gusti ari eta ibadah kauntunganna atuh jeung urang lain jeung Allah cenah kakak maksiat atuh jeung kakak akbalukarna ja urang cenah maksiat teu ngamadaratkeun ka pangeran mah kakak teu ibadah cenah sadunya jelema teu ibadah ka Gusti Allah atuh moal teu nguntungkeun ka Gusti Allah mah moal ngapeskeun eta urang teu ibadah atuh sabodo amat cek Allah ngan inget dia aya pembalasan jaga cek Allah aya surga aya neraka tinggal milih tuh Masya Allah panu kabehan embung ka neraka mah ieu urang tetep hayang ka surga nah iya terus terus nah nu kadua wa qalban syakira nyatana abdi nyuhunkeun ka Gusti hate nu bisa syukur ka Gusti entak jelema nu paling enahan mah tukang syukur lain tukang cukur awas mantap kayak ari ngaji dengekeun nu bener ulah sok nundutan wa min afatin ilmi an-nu'as ge setengah eta bahaya ka dina ilmu eta nundutan cek kiai teh ya ibu-ibu mun hayang panjang buuk mah doana Allahumma tawil sya'ri mun hayang panjang buuk ya Allah Gusti panjangkeun ieu buuk abdi kadenge ku eta ku ibu-ibu eta Allahumma tawil qa'ri qa'ri naon mana tunggir diwirid ku manehna atuh menang 3 poe teh bisa diuk nya panjang tunggirna tawil qa'ri ya qa'ri mana na tunggir atawa nyanggeyeng bae bisu lain naon lain orang panjang tunggir salah doa mantak awasnya
gitu. Awas ya nah ade mau ngaji ulah sok nundutan dengekeun mantake bu eta ibu lamun nyarekanan ka salaki ulah rosa teuing lamun teh tengah nyebe nyarekanan alabatan naon ka salaki eta salaki teunggeur kalongeun doang kosok kasintuh nya doang kosok kasintuh oh pelongo bi anga bi kieu bela jeung juang jelema oon atunya akibat loba dicarekanan ku pama jika ulah rosa teuing teh nyarekanan mah eta paling cocok kita ibu-ibu bapak dia mah teu gablek kolot tah eta anu teu makul kolot naon teteh ngora tah kadang ge urang bahasnya ya artinya supaya rumah tangga teh adem gitu nu kadua tah tilu cek Nabi Daud wa badanan sabira Gusti abdi nyuwunkeun ka Gusti badan abdi anggota jasad abdi sing sobar ngalaksanakeun ibadah ka Gusti pan eta salat masyaallah ku berat-berat teuing ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in eta salat berat pan bener mantake Gusti wa badanan sabira abdi eta nyuwunkeun ka Gusti badan anu sabar narima undang-undang Gusti narima undang-undang ti Rasulullah narima parentahan ti Gusti jeung Rasulna sing jadi sabar ieu badan abdi sing sabar ieu badan abdi tina narima cobaan ti Gusti tina ibadah ka Gusti tina pamaingan nu kudu sabar sabar jelema anu mah jelema ku pamajikan dicarekanan cicing bae laju cenah maena mah pokona mah dititah ge atuh mah cicing bae digoblok-goblok pamajikan cicing bae horeng torek pasalakin atuh endah tah mah kitu teh ngadeng ieu ji endah tah mah gitu bo euy tah wa badanan sabira bahkan badan anu sabar berarti inti dari geus kieu badan anu sehat hayang sehat badan ulah beuting nyatu eta lo beuting dahar ai kitu naon barerat kana awak hese kana tahajud gate kana ibadah bener atunya man kathurat ukluhu cenah kathurat naumuhu wa man kathurat naumuhu kathurat syahwatuhu wa man kathurat syahwatuhu atu kathurat gusluhu jelema loba teuing dahar bakal loba heesna awah jelema beuki nyatu ti lokes ngomong naon ai mah hayang deuleuh mana liang irungna hayang hees loba teuing dahar mah loba cenah daharna atuh loba syahwatna jelema loba syahwatna atuh pasti loba adusna loba mandina waduh palah deulna nah iya geus urang moga-moga badan urang sing sarehat pan aya sehat mah eta urang aya sehat mah pan ngaji ngeunaheun bener ieu aya sehat ieu di dieu aya sehat dieu keulaanan sasehat-sehatna urang bengeseunana pan ieu di dieu aya sehat mah teu ngeunaheun pan suguhan salak beak jangan aya beuteung cager disuguhan ranginang rengsek ompong padahal mah atuh diheum-heum pan leeh beak diheum-heum atuhnya ai ulah gagap eta nu ompong pinter akal nama ai doang aki-aki kak aki-aki di lembur kami ngakan sukro karau men hayang udah neulekeun meh kunaon bah lain kabita cenah teh neuleun ngarok neuleun haji karok sukro ku ngeunah apa mah hayang cenah nyokot mena plak be ai cukul apa ku banget ku apa atuh di dahar jak kabita plak opat ku mena dialungkeun lek ku cai digelong alabatan bodrek bae ai cek ulah ja pinter ya akalna doang inumpel bae ji beak tak aki-akinya heuh akalah pinter sanajan eta kadaharan teuas diheum-heum mah eueuh kaleeh ai kakak cenah heuras diheum-heum atuh leeh kak ku pamajikan ngomong naon
nganggap teberes saya pikir jarorok ya wah ya geus kieu mah tenda ieu geus aing eureunnan geus kieu mah teh eureun ya wah ngaco ieu tenda zorok pikiranna ieu atuh maksudna dengekeun Bu eta cenah gegemblong di heumeum leeh gegemblong kula mah gawe naon kitu lemong eta beas ketan diduruk asup kana eta kana naon ngaranna awi duk bae diduruk dibeulem pata di heumeum ku awi leeh tok lolos leeh coba heula nan jelema kumis masa gede pagar kecamatan digeutak ku pamajikan kuat morengkel albatan kuuk di mana gitu ya di jalan jantupan lain deui Pak kunaon eta salaki sakitu heuras bisa leuleus bisi di heumeum coba bere di heumeum ngalehek ngacah tah teu beres ya atuh nya gagemblong ku agak di heumeum kieu atuh ngacah ka dieu ka lain diteleg ka dituna terus nu terakhir iya nu hubungan jeung kawinan jieu cek Nabi Daud Allahumma inni as'aluka arba'atan ya Allah Gusti abdi nyuhunkeun 4 perkara ka Gusti mana nu kaopat Allahumma inni as'aluka zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati abdi nyuhunkeun ka Gusti hayang boga pamajikan anu nulungan ka abdi di dunya nulungan ka abdi di akhirat pangeunah intina boga pamajikan anu rada solehah sanajan urang teu pati ujrug sabab kieu lamun pamajikan rada ujrug sanajan urang geblek anak bakal sukses rumah tangga bakal rapi kunaon pamajikan nu jadi patokan sabab ieu Pak kieu aya keterangan an-nisa'u imadul bilad awewe eta tihangna negara ih pan teu kaharti pan boga tihang malalaki kunon ibikang tihangna negara horeng eta tihang moal nanceb lamun lain dina jero tuh lain eta lain mulai eta kitu cek hadisna tolol pajarna meureun melalagaan cenah kiai istiqomah Abah Haji Sukardi netep istiqomah di duku euy eta jasa ibu hajina istrina eta pamajikan ai solehah mah dengekeun diledek eta kiai beuh cenah bapak mah ku sedih cenah mah diledek ku si anu teuing Pak antepkeun tuh pamajikan nu solehah ditepak da bapak mah hnek ieu iya diondang ke cenah minggu hareup tadi moal datang lah ulah kitu cek pamajikana bapak mah tokoh masyarakat ku batur di deuleu tuh nulungan tante nyieun tetek tante ka salaki atuh nu eta maksudna rodiah netek ban eta salaki eta dikitukeun jejeg istiqomahna coba lamun pamajikan rada geblek cenah mah bapak meni nyeri hate tadi cenah kunaon ku si anu lawan isin kana kanjut tawani teluh ngageblegan ieu ka dituna edan tante eta ngabalangsakeun teh di dunia atuh komo di akhirat lawan kudaon ka lain cenah kukuman mah jeung ngajedog be masa Allah mata aing masa reuk ka bapak dia kawani dia koreng lembek naon cenah lalaki-lalaki ayo jangan sok tangkeun lain panlangan lalaki dicarekan ku bikang batur isin ka eleh nyerenteng di pamajikan nu ieu deui ai gelut tungtungna bak jurus teu boga siling cowol susu tungtungna ka ngagubrak kabeh tungtung mantak ieu pamajikan munasabah dititah pamajikan neangan anu solehah nulungan di dunia nulungan di tak itu ketika salaki teu tepati bener ditepak usaha balik usaha kunang gitu Pak
aduh mah cenah bapak masya Allah aing atuh aja kamari mah matak tegara balikna masukan duit rada jangkep laju atau orang bapak gering terus atuh ya nu aya cenah duit tapi kamari mah menang 4 juta atuh dipakai berobat dipakai anu masya Allah kuari tingginya 1 juta kumaha cek pamajikan salah atuh leus teuing Pak sanu hayang gering bapak menang musibah sanu hayang musibah Mama Rito di baru sekian Mama Marito nu penting bapak cager mama cager barudak calalager jaki imah teu kabocoran jam mamah keureuneun deui pan kudu kunaon kitu tuh eta pas salaki nek nanya ku deui ka lalaki dikitukeun ku pamajikan ngeunaheun tah henteu atuh jaeta geus ibu kudu jadi pamajikan pendingin ulah jadi pamajikan bensin kalau ngeduru ka salaki kumaha cenah imah usaha enggas pindah nah undunungan pelit gitu ya parang saing macam capek salaki aing dulu masya Allah kotim melengkung sampai ke melengking aing gaji sakit baik syukuran ngarana kalau hadirin gaji 5 juta anak 2 pamajikan hiji atau sedang gaji 5 juta mah ulah doang tetangga cenah Ki Jamal ieu doang nakaka mah teu barokah hirup jaki bae masya Allah aing kitu kah atuh cenah kakak mah cenah lah gaji cenah ukur 2 juta hari anak 14 atuh lain teu barokah teh meleutik teuing tah mah gaji salah atuh mantap naon bisa ada ya atuh meureun bae moal cukup duit 2 juta ai gaji manehna tina 2 juta ai anak 14 tambah kumaha 2 16 berarti sabulan tangan 10 11 seberapa ka ujina eta sabulan atuh sakitu atuh tah lain teu barokah tah kurang gede tah mah deui tungtuna hutang dihutang deui pan nya tuh kitu tah Bu euy jadilah istri ibu anu soli asalihan jadi kudu neuleus situasi salaki mun salaki keur ngahihi peseserian Pak mama mah ieu rada hayang ieu hayang naon mama lain nya lamun bapak keur nyekel itu nyekel mah uyas ulah geurang ngomong pokoknya mama hayang nombe ngomong atuh ngomong doang iya kita ngomong doang iya ngomong tadi kejana atuh teu nyaho kitu mah nya cenah pugu mama mah hayang meuli emas bapak aya entisna aya seeutik mah aya itu jeung 3 grameun mah sabaraha entisna 100 gramna 2 juta 300 ya soalnya kagok cenah Pak ieu boga anting nu cenah nu itu 2 gram ieu penting 3 gram jadi 5 gram cek pamajikanna tenang cek salakina tambahan ku bapak set dibalikeun Pan 3 gram 6 juta 900 balik ka imah nya anu 2 gram eueuh horeng dijual ku salakina dibikeun deui bae mantu ngejejak doang apa majikan anak atuh lain cenah cuma aing mah cenah teu nganggur ya tah emas hadena ku aing teu dibiakeun kabeh doang nyorang pamajikan anak kuat amprekan di beredar sate teh bengek ya itu meuni kuat bubungah pamajikan anak salah kaing ku paham balik tidak itu masyaallah lain cenah ieu bapak duit di mana masyaallah ya meuli sate meuli jeruk meuli daging meuli segala masyaallah meuli baju segala atuh eta emas mamah teh nu sabelah ku bapak dijual haram jadah aya beda hargana anting pamajikan eueuh sabelah mantap kurang ieu salakinya atuh ka pamajikan kudu ngarti tadi tina bengkok tina tulang jadi bengkok bae kudu lalaunan juk ibu deui ibu bo ya bo eta ka pamajikan salaki kudu bisa melihat hatena salaki mah di alam yang penting ngaringkik atuh nya salaki ibu adan bu tengenahan contoh iya barang-barang di masjid masya Allah mah tadi bapak nggak ada mama masya Allah menang itu la ilaha illallah atuh Pak masya Allah piring kuat raragagan tadi Pak jadi bapak ada kayak jadi kuat kala luar ngenahnya Pak ngenahnya mah masya Allah kuat rame di lembur atau ngomong ke tenda iya daksan wadan cenah iya tadi bejakeun ngomongkeun kitu nama oh rame atuh nanyakeun wadah saeta mantak ke mama cicing bae cenah aku hendak meureun lain izin
aya adang teu ngeunahun ieu orang yang salaki kumaneh tuh aya di alam bae mah balik ti leuweung mana cenah eta Pak kayu beus sagede bitis panggul bae ngaranna nu kitu hampang birit daekan barang datang mah Pak naon eta buku ieu cenah manggih kayu beus mah di leuweung lalu dibawa ku bapak buku ieu lah beus wios Pak beus ge candak bae itu seep pandina kandangna ieu garing tuh pengen engke jagi sumpah mau segede cangkeng salah teteh atuh gagah ieu pan ngomong ngeunahun ieu mah mapana teh bapak dia di ditu leuweung sulu beus ku teu geblek polonya heuh nu beus di bawa ngantu digubregeun kana beungeutna tuh mantap carana nu kudu nu hade carana nu kudu nu hade laju ieu tak tos di mana di sawah mah tos tandur he masyaallah emang kudu kan bisa laki masyaallah beuh ieu bapak dia Allah deuleu tandur segala masyaallah 3 jam kuat 2 jam kuat masyaallah moga-moga pasing sehat panjang umur komo lah ieu mama leuwih senang ieu lah bapak rajin kieu senang mama masyaallah komo lamun dibarengan sok daek salat berjamaah mah leuwih senang teh mama moal kasinggung teh salaki dulu kartos iyalah boga pentingna Allahumma inni as'aluka zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati moga-moga istri urang sarolehah moga-moga urang ge saroleh sifatna amin ya rabbal tanu opat deui mah jajat ya hutang deui bege jeung keirah deui bae pan tadi opat deui ya Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin tah wa a'udzubika min arba'atin encan irah atuh engke deui bae burung kawinan sade bae nah gitu nya PR banget kawinan salaki emak burung nah hampura anu kasuhunnya Haji Jamaluddin sakit tumuran moga-moga aya manfaatna Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma amin wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma Allahumma hdina wahdi man jama'a fi hadzal makan bi jahi sayyidi waladi adnan Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlina wa talamidana wa talamidatina min ibadikas salihin was salihat Allahumma ahyina wa ahyihim hayatan tayyibah fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma ambitna wa ambithum nabatan hasana bijahi sayyidil mustafa wa bihaqqi rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.